Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui dina pangajaran basa Sunda. Dina ngeut ieu simkuring bade cobi medar perkawis dongeng. Dongeng mangrupa salah sahiji kompetensi dasar atawa materi anu aya di mata pelajaran bahasa Sunda pikeun kelas 10 SMA. Kade dina ieu materi nyaeta 3.2 membandingkan jenis dongeng berdasarkan struktur, unsur kebahasaan, dan fungsi sosial. Anu kadua 4.3 menampilkan berbagai jenis dongeng dengan cara ngadongeng, monolog, dan dramatisasi. Tujuan pengajaran anak anu kahiji, siswa bisa ngapresiasi dongeng atau nyaritakeun deui, mere komentar, tur nyurahan unsur caritana. Artina sabada siswa dina ieu proses pengajaran, siswa teh sabada maca atau ngaregepkeun hiji dongeng bisa nyaritakeun deui anu dibaca anu diregepkeunana, terus bisa mere oge komentar kumaha isina, kumaha bahasana, tur bisa nyurahan unsur caritana. Nyurahan teh identifikasi unsur-unsur caritana atau unsur-unsur sastrana. Tujuan nu kadua nyaeta siswa bisa paham ngeunaan ciri, papasingan, jeung unsur carita dongeng. Ieu leuwih kana bag-bagan teoritis materi. Jadi sabada ngaregepkeun, sabada ditenan, sabada maca, siswa teh bisa paham gitu, bisa apal ngeunaan ciri dongeng teh kumaha wae, papasingan dongeng teh naon wae, papasingan teh rupa-rupa, jenis-jenis, tur unsur-unsur sastrana, unsur-unsur carita dongeng. Ieu jadi cindekna ieu mah leuwih kana bag-bagan teori atau materi. Tujuan nu katilu nyaeta siswa bisa ngadongeng. Eces pisan yen ieu tujuan leuwih kana bag-bagan prak-prakan ngadongeng, kumaha carana, intonasina kumaha, lafazna kumaha, ekspresina kumaha. Jadi sekali deui ieu mah leuwih kana bag-bagan praktik prak-prakan ngadongeng. Ayeuna urang langsung wae kana pedaran ngeunaan dongeng eta ciri-ciri dongeng. Jadi ciri-ciri dongeng teh nyata carita rekaan, wangun basana lancaran atau prosa, terus ngandung artian artikan, aya unsur-unsur anu pamoalan, anonimus atau teu kanyahoan saha anu marangna, sumber secara lisan, tur pungkas ukurana pondok. Sebenarnya jadi ciri anu soal di dongeng nyaeta dongeng mah sifatnya teh tradisional atawa zaman baheula. Urang pedar wae leuwih genre tes ngeunaan ciri-ciri dongeng. Nu kahiji tadi disebutkeun nya ciri dongeng kahiji nyaeta carita rekaan. Carita rekaan teh disebut oge fiksi. Artina rekaan ieu atau fiksi ieu teh jieunnan. Jadi aya nu ngaranna dongeng mah pasti aya nu nyieunna. Najan dina eta dongeng teh nyaritakeun kejadian-kejadian anu sifatna sajarah, tapi anger dongeng mah sifatna teh rekaan atau fiksi. Sabab najan sajarah eusina anger direka-reka, dihade-hade, sangkan rame, sangkan ngirut anu ngaregepkeun eta dongeng. Jadi cindekna ari carita dongeng mah carita rekaan atawa meunang nyieun fiksi. Anu kadua, dongeng teh cenah wangun basana lancaran atawa prosa. Artina wangun teh lain puisi nya. Lamun puisi pan
lamun puisi dina puisi heubeul Sunda contoh dina sisindiran aya papagon aya ugeran wangunna kudu abe-abe aya kudu murwakanti sajabana tah dongeng mah teu kitu wangun basana teh wangun basa lancaran atau prosa nu kumaha prosa teh wangun basa cara nu aya dina carita pondok dina novel jadi wangun basa anu teu kauger ku rupa-rupa patokan kaya ning jumlah pada lisan purwakanti sajabana jadi prosa. Katilu dongeng teh ngandung ajen atikan teh naon atikan teh pendidikan atau ajen moral nilai-nilai moral jadi dina tiap dina unggah carita dongeng pasti aya ajen pendidikan ajen moral anu bisa dicangking kudu macana atau kudu ngarekeun eta dongeng. Kaopat dongeng teh cenah ngandung unsur-unsur pamohalan di dieu maksudna teh hal-hal atau kejadian-kejadian carita-carita anu teu logis teu asup akal sok aya nu kitu na dongeng mah pasti kaya ning kumaha kaya ning jelema bisa ngapu jelema bisa ngaleungit terus sato teh hewan sato bisa ngobrol jeung manusia sato bisa mikir sajabat tah dia dongeng pasti aya ajen-ajen ngandung unsur-unsur anu kitu anu pamohalan anu teu logis. Kalima jeung kagenep ieu raket kaitanna kalima kagenep dongeng teh anonimus jeung lisan. Anonimus teh anonim teu kanyahoan saha anu ngarangna. Nah teu kanyahoan sabab dongeng mah sumebarna teh sacara lisan teu ditulis baheulana. Tata lepa di jama ka jama sejen silih bejaan si A ngadongeng ke si B ngadongeng ke si C ke si D terus silih bejaan tata lepa jadi mungkin wae si Z teu apaleun saha sabenerna anu ngarang eta dongeng sabab teu ditulis teh ada ngan saukur sumberna teh secara tata lepa secara lisan. Nah pamungkas dongeng teh cenah ukuranna pondok. Lamun dibandingkan jeung karya sastra modern dongeng mungkin ukuranna sarua jeung carita pondok. Teu panjang, teu lamun dicetak, lamun ditulis, lamun dijadikan buku dongeng moal mungkin aya kana ratusan kaca, 300 kaca kalau selesai moal kaos novel tapi leuwih kana harip-harip karena carita pondok atau carpon ukuran sacar ukuran hiji ciri dongeng nyata sifat nanti cenah tradisional nya eces pisan yen pasti ari dongeng mah nyaritakeun kejadian-kejadian zaman baheula jadi sifat teh tradisional jadi jendeurna yen aya ciri dongeng teh kahiji carita carita rekaan atau fiksi kadua wangun basa lancaran atau prosa katilu ngandung ajen atikan kaopat ngandung unsur-unsur anu pamohalan kalima anonim kagenep sumebarna sacara lisan katujuh ukuranna pondok jadi nu kadalapan nyata sifatna tradisional. Mung sakitu kapihatur pikeun ieu pertemuan kahiji atau bagian kahiji padaran sejenan nyata ngeunaan papasihan dongeng ngeunaan unsur cerita dongeng terus cara-cara ngadongeng baris dipedar dina bagian kedua dina ieu video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.